Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kocapkeun anu mangkuk di kontrakan. Sanajan pauhi jeung kiraksa leuwih ti heula geus dibejaan yen wijana salamet teu sakara-kara sarta dina bulan-bulan ieu moal waka bisa nembongan lantaran keur aya kapentingan. Teu burung ngarasa deudeupeun oge, teu burung wijana di arep-arep, teu gerak jol datang. Komo pauhi mah meni lengo deui kalakah nyeri beheung sosongeteun. Malah dina hiji poe mah torojol ti aya semah nu teu disangka-sangka mangsal hapi. Malah datang teh jeung saulang lalaki anu teu wawuh nu tayalian eta lalaki teh nyaeta Asmita bapana Gumilar. Teu wudu pauhi dag-dag deg-deg kadatangan kidulur teh. Aya sono, aya bingung, sonona puguh jarang papangi, ari bingungna puguh wijana keur eueuh didinya, sarta anu kateranganana tacan puguh bule hideungna. Waktu Aki Sidik ngabejaan cukup ku yen wijana moal waka bisa tereh-tereh nembongan. Lantaran aya hiji halangan anu kacida pentingna. Waktu mangsal hapi nanyakeun wijana sarta ngabejaan yen ieu lalaki anu marengan manehna teh anakna pribadi nyaeta bapana wijana. Beuki tambah-tambah pauhi teh ngarasa bingungna. Sakedapan mah manehna ngahuleng teu bisa buru-buru ngajawab. Tapi sanggeusna dipikir dibulak-balik ditimbang pihadieunana atawa tinimbang pihadieunana barabat we ku pauhi dicaritakeun sabalakana. Taya anu di kilungan, taya anu di pindingan. Gitu kayan wijana dina tindak tandukna anu jadi bahan pamujian batur jenuk balarea. Ngan anyar-anyar ieu kungsi kasoran ku pamajid hiji jago ti Cibalieur. Tapi numutkeun Aki Sidik mah nyaeta anu nyaaheun ka wijana. Cenah ayeuna aya dina kasalametan. Ngan dina bulan-bulan ieu mah tacan bisa nembongan lantaran aya hal anu kacida pentingna. Duka naon teu disebutkeun. Tah, cicingna Gumilar ayeuna teu bisa dikanyahokeun. Malah babarengan jeung Aki Sidik anu oge manehna teu aya. Di lemurna ngan ukur aya pamajikanna wungkul. Tamat nu cacarita nyalain deui mangsal hapi ngarasa ngenesna. Leuwih-leuwih Asmita anu jadi bapakna. Papisah ti lelembut kene rajeun dek tepung di imahna ki parta teh malah imahna kahuruan malah budakna terus leungit. Ayeuna geus ujug bakal kaparengan tepung. Malah geus dicipta-ciptakeun bakal kumaha sukacitana panggih jeung anak anu geus jangkung. Kari-kari teu kasampak di we. Ngagugu nafsu mah jadinya geuleuh ka pamajid. Kahayang mah minta terus diantar ka tempatna. Ngan dibejan ku pauhi ngalawan pamajid mah teu meunang gagabah lantaran jelemana luar biasa hebatna.
Wijana oge kumaha tanggohna di dieu mah taya tandingna teu burung we kasoran. Ongkoh mangsal hapi oge deui ngahulag teu hade datang jojo nyieun kaributan. Keur mah aya patula patalina jeung tuan kawasa turug-turug ngingetkeun kana taratahna anu ditepikeun ku Aki Sidik. Mana tegancang-gancang nemongan oge meureun aya maksudna anu taya hubunganana jeung pamajid. Keheul 1000 keheul, hareuneg 1000 kali hareuneg. Asmita tungtung nama daek teu daek kapaksa nurut kana kaayaan. Sakadar ngaringitkeun ka keheulna manehna tatanya ka Pauhi. Ka sifat toa atawa uwa meureun numutkeun pancakaki mah. Nanyakeun tina hal ihwal anu jadi anakna saila mimilu ka Pauhi. Atuh ku Pauhi sakur anu nyaho mah diterangkeun. Sacelewelena yen bijana teh ngabogaan sifat-sifat anu kacida hadena. Wadi asih kanu leutik nyaah heman ka sasama. Kapan pangna di dieu manehna wani nentang tuan kawasa oge. Eta teh bakating kunyaah karahayat leutik anu salilana aya dina tekanan jeung hinaan usung esangna. Tas Asmita inget kana mangsa manehna diobrolkeun gelar ka alam dunya. Kapan harapanana teh kieu pisan hayang boga anak sing aya gunana pikeun hirup kumbuh. Ari ayeuna sasat kalaksanakeun kahayangna. Atuh teu kira-kira ngarasa bungah jeung bagjana. Bari nyurujudkeun si Panon lantaran ngadadak kelas deui inget ka pamajikanana. Tada teh ngarasa suka bungahna. Manehna muji syukur ka Yang Agung lantaran kahayangna diijabah ku pangeran. Baraya Cakra kumaha Asmita pangna bisa anjog ka kontrak miramare kalawan babarengan jeung bapana mangsa hapi. Memang panjang lalakonna teh Baraya. Waktu baheula basa manehna ti geberus teh kana jurang peuting-peuting alatan gelut jeung hiji jelema teu wawuh. Padahal eta teh bapana pribadi nyaeta mangsal hapi pisan. Saterusna manehna aya 2-3 kalina ngadatangan lemur Cigasti. Nah adik-adik mah apa nyadenya Cigasti. Dibelaan nyamur-nyamur nyaeta nuruykeun deui neangan anu jadi anakna. Tapi lain deui kacida hareunegna lantaran cenah budak ti parta teh ngaleungit. Bisa jadi cenah aya nu mawa. Sarta di tempat ieu keneh Asmita meunang raratan tina hal ihwal nyi esih pamajikanana. Nganya kitu deui mata kanyelu pisan lantaran nyi esih teh geus incah deui ti Cikamiri. Duka ka mana? Saterusna Asmita hirup susulumputan di lemurna. Matuhna oge mimineng nama di pasir tonggoheun kampung Cicapar di saung urut baheula ari keur ngareng. Najan aya oge imahna tapi teu wanieun ngadatangan lantaran keur buron ti pangabulan atau ti pangbuyan. Basa ngadenge beja lurah barja dicopot sarta diganti ku Unan anu jadi sobatna pisan. Kaselir ku Balarea dijenengkeun lurah. Kira-kira Asmita bungaheunana boga rasa aya pikeun panyumputan. Atuh si Barja anu geus teu sihungan deui malah jadi dibalik dekok. Urut lurah teh jadi buronan anu wajib lantaran geus nyieun rupa-rupa kajahatan. Peuting-peuting haja Asmita nepungan Unan bari susulumputan. Baranggok teh lah Unan
bunga heunana jeung midulurna teu kapalang. Manehna nyaho pangna Asmita unggah balewa tangan teh sifatna mah pokalna si Barja. Anu mata teu kalangke deui perkarana ku manehna digugat. Malah manehna sorangan jadi saksi pikeun nerangkeun anu sabenerna. Memang bener dina ngajual areng teh Asmita teu make surat izin cap singa. Tapi lain salah Asmita, lantaran Asmita geus mayar ka desa. Pokna si Barja mah eta duit teh keur meuli suratna. Ari buktina duit mah ditarik, surat izin mah teu dibere. Ari disedek-sedek ditanyakeun ka si Barja anu harita jadi lurah. Jawabna teh geun wae cenah da sarua keneh. Najan boga surat di juragan bos oge ari kulurah teu diidinan mah tetep we keneh-keneh moal bisa ngareng. Kitu diantarana katerangan Lurah Unan anu ditepikeun ka Gegeden di Kota Garut. Puguh geus nyaho yen ayeuna nyoko dina kajahatanana. Gugatan Lurah Unan diperhatikeun. Waktu diungkap perkarana, Asmita dibebaskeun tina sagala tuduhan sarta hukumanana. Atuh lain di Asmita bunga heunana sarta tumarimana ka Unan anu ayeuna jadi lurah. Ayeuna manehna geus bisa bebas deui ku melendang di lemurna. Tapi teu kira-kira kagetna barang asup ka imahna. Kabuktian baju kulit maung, sihung jeung peso balatina geus eueuh tina tempatna. Ngan barang manehna meunang beja ti Pak Ehon, yen ti heula ka imahna kungsi datang mangsal hapi anu karek leupas tina hukuman sarta ngan sapeuting ayana. Isukna les deui teuing ka mana. Kakagetna diganti jadi rasa bunga dumeh bapana geus kaluar tina hukuman. Geus dague dina hatina yen barang-barang anu leungit teh tangtu dibawa ku bapana. Pangna indit bisa jadi rek neangan Esi. Kitu pamikiran Asmita harita. Waktu Asmita init ka kota, sajabana ti hayang ngasaan ulin teh ongkoh bari neangan Nyi Esi sugan we panggih. Geus kitu we kersaning Gusti Maha Suci baraya, kabeneran Nyi Esi keur lalanjang di hiji warung sangu di Jalan Pasar Baru. Atuh sabada nyacapkeun ka sono sakumaha anu biasa anu anyar patepung. Sanggeus aya taun apa pisah, Nyi Esi harita keneh dipamitkeun kadununganana. Terus dibawa ka lemurna nuliskeun deui rumah tangga anu geus taun-taun teu kapalile. Bari ngadaguan mangsal hapi anu teu joa wae datang, geus puguh anakna mah taya hawar-hawar. Acan di tiangan mah geus bureber ka itu ka dieu, teu ngurus kacape tapi lebeng. Geus karuhan kitu mah geus tara di pikiran teuing. Asmita ayeuna mah usahana jongjon sarta maju pisan lantaran dimodalan ku Lurah Unan. Duka dagang sebelah kita duka dagang naon. Duga nyewakeun sound system duka abdi ge teh terang baraya. Nyata dimodalan ku Lurah Unan meulieun areng di Cikajang pikeun dikirim-kirimkeun ka Bandung. Cicingna ayeuna pindah ka Nangkapait supaya ulah jolok teuing. Nya manehna meuli imah teu jauh ti tokona Babah Gono.
geus ngunak-kunak deui ayeuna mah lantaran dia cara kelurah unan ngamusuhan teh ulah katutuluyan. Ongkoh si babahna ayeuna mah kacida sumolondona ka Asmita kungsi sanduk-sanduk penta dihampura. Sakali mangsa waktu Asmita ka Cikajang mungguhing pesenan arangna dumadakan keur jongjon mahna dahar di warungna Mang Sauri aya anu ngadarongeng duaan bari barang dahar cara manehna didengi-dengi teh sababaraha kali nyebut-nyebut ngaran Wijana. Ari Wijana teh kapan ceuk urang Cigasti mah cenah ngaran budakna Kiparta anu sanyana mah anak pribadi nanehna da ngaran aslina mah Gumilar. Beuki komo ngarasa kagetna lantaran eta dua jelema teh nyebut-nyebut ngaran bapana deui Mangsal Hapi. Tina bawaning ku panasaran kalawan teu siga-siga manehna milu ngobrol sarta lila-lila kakoreh kateranganana eta dua jelema teh ngadongengkeun Wijana incuna Salhapi urang Cipacing anu mumusuhan jeung guruna. Si horeng maranihanna teh murid Bahdira asal Cisurupan. Harita maranihanana rek balik dumeh guguru geus tamat. Teu ngangkekeun deui sanggeus manehna natanyakeun ka urang pasar di mana perenahna lemur Cipacing. Berenjang we init nuturkeun panuduhan datang ka Cipacing tekung si heseneangan di mana imah bapakna. Ari gok gabrug we papuket nemungkeun di kasonoan. Aya puluhan tahun kitu atuh tepat tepung. Ayeuna parang panggih deui. Nya munasabah duanana paungku-ungku bari jeung hujan Cipanon. Sanggeus lalera meusan Mangsal Hapi mani murudua sagala ditanyakeun. Iraha balik ti penyara. Kumaha Nyi Esi geus kapanggih deui atawa acan? Nah bener geus boga anak bejana baheula leungit. Kumaha ayeuna geus kapanggih encan? Nah teu dibawa geus sagede kumaha? Cinek mah teu puguh jawabeunana ku ngadenge pananyana oge mata kabeur. Kelanan Abah. Abah ulah seueur teh patarosan atuh bah. Abdi mah hoyong pernah heula sareng Wijana. Dupi ayeuna ka mana geuning teu katinggal? Ceuk Asmita neuteut. Ai geuning nyaho. Meunang beja ti saha Mita? Abah ngukut budak Mangsal Hapi malik nanya. Terang we bah. Dupi ayeuna ka mana Abah? Puguh keur nyaba ka Cigodeg. Ka Cigodeg? Nya ka Cigodeg. Hayangeun ulin we meureun ulah kurung batok teuing. Di mana kitu Abah kengen budak teh? Ayeuna masihan bah. Lain menang pamere. Ngahaja menang nyokot ngabongohan ci urang Cigasti. Teu kaharti puguhan Abah teh jojor we nyaah ka eta budak teh. Harita teh meureun umurna kakara 10 tahun mah. Eta meureun pedah cingirna anu kenca sarua jeung Abah. Nyata pada buntung. Ngan ieu mah buntungna ukur sabuku, kukuna wungkul. Eta ngabantuna teh waktos imah babaturan kahuruan kitu Abah. Asmita nanyana ngahegak ayeuna mah. Geuning Mita nyaho. Mangsal Hapi ngarasa kaget. Atuh da abdi oge harita teh apan aya di dinya bah. Aya di dinya. Ngahaja bade minta budak ka Kiparta mung kabujeng kahuruan sareng abdi disangka bangsat deui bah.
Aduh atuh teras we abdi teh mabur. Walon Asmita bari mereketkeun maneh. Ngagugu hate mah geus hayang geura ngabejakeun we yen Wijana teh sanyana mah Gumilar anak manehna pituin jeung incuna Mangsal Hapi. Masya Allah nepi ka teu patepungnya harita Mangsal Hapi gogodeg bakat tingku kaget. Keke lain minta budak anak di pentat lain anu ku abah dibawa gitu bah. Oh nyamun budak anu cingir kencana buntung sabuku oge anu dina walikatna aya tanah hideung ngajeplak Walon Asmita. Ai da nya si jana oge dina walikatna aya tanah hideung. Alah Mangsal Hapi beki kaget. Tah eta teh cirina pun anak anu leungit teh Abah. Oh gitu? Nya aya wartos ti Kiparta ari bade disuhunkeun ka bujang kahuruan. La ilaha illallah. Atuna ari kitu masih jana teh budak maneh. Paingan atuh jodonya we atuh da kaincu sorangan. Mangsal Hapi gogodeg karep tandanging kaget ku pohara. Alas sujang anu leungit Abah. Gumilar ngaran asila mah Abah. Wijana sote panginten diganti ku Kiparta. Dupi ari Abah harita teh teras wae ka dieu, Bah. Nyaho atuh ngan barang Abah kaluar ti Cigasti di jalan air megat Abah teh. Meh we budak teh leungit. Nyeta ngagulubag kana gawir. Rupana wae kadupaku anu megat waktu manehna harita ku Abah dibantingkeun. Untung we harita kene kapanggih deui lantaran nyangsang dina saliara. Nu dibantingkeun mah buah pae buah hirup. Da cekecet-cecet deui. Tapi cenah ceuk si jana mah terus mabur. Da kadenge gogorobasan. Kumaha Abah? Utan harita teh Abah apan abdi dibantingkeun teh Bah. Masya Allah panyati anu nyusul harita teh boro ditarajang we ku abdi teh. Paingan abdi teu kiat da ngalawanan bapa sorangan. Asmita bener-bener kaget. Aduh ampun Gusti anu agungna atuh Asmita lalakon teh nepi ka kituna. Padahal harita teh si Ujang ku Abah keur ditungtun. Lain heug harita teh tatanya. Abong manusia nya lilwayang hirupna teh. Tetela agungna Gusti Allah teh. Nu nangtukeun sagalana. Mangsal Hapi gogodeg bari si panonna nyalangkrung kagagas ku kalakuanna sorangan. Itu sababna pangna Asmita jeung Mangsal Hapi aya dikontrak Miramare. Lantaran waktu Mangsal Hapi datang ka Cigodeg nanyakeun Wijana cenah budak teh geus heubeul aya dikontrak Miramare. Awasna bae meunang pangabeta. Kitu ceuk Ma Emot nyata pamajikan Mang Uhi anu kaanyelikan ku Gumilar. Saperti anu geus dicaritakeun samemehna. Kasampak teh Gumilar keur eueuh. Dipikir deui ku Asmita yen lain dagoaneun
puguh cek anu mereka teranganna oge kitu sasat ngabuntut bangkong. Turug-turug bisi nyeesih dedepeun lantaran bebejana ngan ukur reka Cikajang neang pesenan areng. Asmita mah harita teh terus balik deui. Ngan talatah we ka mangsal hapi yen upama engke Gumilar geus datang kudu buru-buru dibawa ka Garut. Tanda teh nyeesih bungaheunana. Pisah dikeun leutik pisan ari tepung geus halughug jangkung. Sedengkeun Gumilar sanggeus nampung panggembleng di pasisir Sancang. Reuleuh heula di guha si colat lilana 2 poe. Kacidang ngarasa betahna. Puguh resep campur gaul jeung si colat anu beuki dieu beuki iceu sarta bangun manutna ker. Komo mun geus ningali layutna jeung sirawun geus lain disukana. Atuh ka Aki Sidik maung teh geus bauh bener nyaho yen ieu aki-aki cangker teh akina Ki Sobat. Bea waktu reureuh terus balik. Tapi ku Aki Sidik terus dibawa ka basisir Sancang. Dumeh Gumilar ngarasa panasaran ku dongengna Aki Sidik ngeunaan patilasan cilemna Prabu Siliwangi. Memang ku Aki Sidik pernah didongengkeun cenah di dinya teh aya patilasan cilemna Prabu Siliwangi sanes Prabu Sili Ecrok nya barayanya sanes. Ieu mah Prabu Siliwangi. Tapi nya henteu nama Aki Sidik oge teu nyaho. Tenyaho bener sabab puguh cek beja deui numulkeun anggapan urang dinya. Sanggeus deukeut ka daerah Sancang, Gumilar bengong ningali kakayon paselang jeung tangkal kabua. Tapi sanajan 1000 kaget, 1000 aneh, manehna teu wani nanyakeun lantaran samemehna geus diipat-ipatan ku Aki Kuncen yen teu meunang sambewara barang tanya. Srog ka basisir Sancang mengkol ka katuhu di dieu Gumilar begitu mah kagetna lantaran teu jauh ti basisir manehna mireungeuh ting jalagirna batu-batu sagede imah anu ngulibang paselang jeung tangkal kaboa anu pinuh sabudeurna. Kayan tanah di dinya datar sarta lalening. Gumilar dibawa asup ka jerona nu disebutna patilasan tilemna teh ngaliwatan hiji lawang anu kenca katuhunana rajeg tangkal kaboa. Manehna teh nyaho naon nu dilakukeun ku Kuncen di dinya. Kitu deui naon nu dilakukeun ku Gumilar iwal ti manehna pribadi anu nyaho. Isukna bareng jeung meletekna srangenge, Gumilar kaluar ti dinya sedeng Aki Kuncen mikeun sapotong kai anu mangrupa dahan leutik saluhureun regang. Di luar nyampak Aki Sidik keur diuk di luareun wawangunan. Manehna mah teu milu ka jero. Ci kamari oge ngajentul we ngadaguan di dinya. Teu nyarita naon-naon, bring we tuluanana keluar ti daerah Sancang. Geus jauh ti dinya kakara papisah balik ka masing-masing imahna. Ki, eta mah abdi teh tos teu panasaran deui ku dongeng Aki kapungkur Ki. Anu harita abdi teh hoyong nyaba ka Sancang. Ku kersana pangeran anu maha kawasa. Diparengkeun samali sareng Aki ku anjeun. Reg Gumilar eureun nyalitana panona neuteup ka Aki Sidik. Oh, da nya kitu ujang. Urang teu boga pareng ngan ukur boga kahayang jeung ikhtiar jang. Leres Ki. Tapi kun wae soal eta mah. Sak urang teuneun dihaneuleum sieum paragi nyokot jeung ninggalkeun urang mah saukur maseh kulit najang. Leres Ki.
guar-guareun balarea anu panasaran ku sikina. Anggur ayeuna mah brajalu geramiang. Dijajab kudu apang jurung pikeun jajab lakuning hirup. Tapi mangka hade ja. Luhur budi loba pangarti sing taki-taki bisi kasilih ku junti ja. Sumuhun. Oge ye aki mahanan kujang soreneun turunan. Tapi omat ulah wani-mani mesat lamun teu kapaksa pikeun ngabela nyelametkeun diri mah lantaran larangan jang. Aki sidik nyaritana bangun anu ati-ati pisan bari sok mikeun kujang. Panon poe geus jauh mengokna ka beulah kulon. Cahayana hurung ngempur. Ngenclong dumeling sagedeung deui kawas anu rek tilelep ka jero laut. Harita aya anu rentang-rentang keur leumpang. Sakapeung teu katembong kahalang ku ngagegedegna dapuran manjah. Henteu nyorangan tapi anu maturan mah sakujur badana pinuh ku belang-belang loreng. Lempangna oge ngaleng hoy ngagunakeun opat suku. Dalah nu dibarengan oge belang tapi ngan ukur kutungna. Gumilar anu geus aya samingguna reureuh di imah Aki Sidik. Kakara manehna tembong liar deui. Harita teh di baturan ku si Colat. Maksudna mah reka Cibalieur rek nepungan pamajid pikeun ngarengsikeun urusanna pribadi. Nepi ka sisi lembur Cibalieur si Colat mah sina ngadaguan di dinya. Gumilar saterusna mah lumaku nyorangan. Bus ka pakarangan imah pamajid. Heg manehna uluk pupuntenan. Sampurasun. Sampurasun. Dupi pamajid. Aya cali kitu. Aya rampes. Di jero aya nimalan pamajid sorangan. Brai panto dibuka. Red pamajid ka anu keur ngajanteng di luar. Bajuna tetep belang antara gosna teu dipake ayeuna mah. Pamajid apal ieu teh saha-sahana lantaran kapan teu heula kungsi disingkabkeun telagosna. Sakedapanna manehna mureleng kawas anu nyidik-nyidik. Nah, Pak. Kahuleng tali deui kitu, Pak. Gumilar nanja bari mesem. Oh, geuningan masih keneh kumelendang. Sugan teh geus matang puluh. Duh. Tema pamajid ngiehkeun. Ya upami bapak anu ngatur patih rupa ya biasa janten abdi teh ayeuna tos nyorongkong gitu ngarorongkong gitu Pak. Namun da kersana pangeran mah disami sareng kahoyong bapak. Leres kitu pamajid Gumilar tetap imut. Wah, tong ngabala ah. Nu cina kue rek naon anu datang ka hareupeun kaula pamajid tetep heuras nyalitana. Atuh ari kaprayogian mah seueur ieu teh Pak kahiji. Ari tepang mah urang teh parantos. Namun kenalan mah teu acan. Atuh kaduana saja unduk. Anu teh unjuk muka yen abdi salamet teh sakara-kara Pak. Atuh katiluna abdi bade unjuk tumaros Pak. Cukup. Tak perlu anika ngabulit-bulit pamaksudan. Reka hanca di urusan ceula. Hayo ku kaula di ladenan. Bisi panasaran mah. Ya kitu pisan pamajid. Urusan urang teh kapan tacan rengse ieu teh. Syukur. Sorek di mana di lega. Ulah kagok. Pamajid pinuh ku panangtang. Di dia oge cekapa. Ari moal miwarang kalebet mah pirakaning
ngebudalkeun isi hate ieu mah Pak. Lain hate dulu tapi tanaga jeung ilmu panemu anu kudu dikeculkeun teh. Tak perlu ngabulat balik carita piluku sini sampir hayo. Di mana tempatnya? Pamajid ke humar amarah. Keperyogi ku kekerasan Pak. Abdi mah mung bade ngajelaskeun upama bapak teu kahasut ku si Gobang mah antara urang teh moal aya pasendatan Pak. Gumilar sikapna lemah lembut. Sabisa-bisa hayang ngayakinkeun Pamajid tina kakaliruanana. Teu perlu loba bacot sia teh. Urusan kaula jeung Andika ngan bisa urusan kupati. Nah Andika nu kudu ngajol modal, nah kaula anu kudu ngajampana bugang. Ngarti teu? Pamajid ngajega di lawang panto. Nyaritos tertiasa dibawa badami mah teu langkung bapa eta mah. Monggulah di dieu Pak bisi ngagujulkeun lemur. Urang ditu we Pak di Tegal si awat-awat. Engke wengi di mana bulan nembe muncung heuh ya urang duaan we anu kedah adu hareupan mah. Gumilar bea kasabaran. Leos we Gumilar ini tidinya nyamper di si colat. Datang kaguha geus reup-reupan. Bada salat maghrib luhureun batu anu lempar. Gumilar munajat ngalila ka pangeran. Sedang si colat ngadangong nalawang guha garang naker. Lepas Isya bulan pibijileunana. Anjog kana waktu anu geus ditangtukeun. Gumilar nurugtug mudun kaluar ti jero guha ditutulkeun ku si colat. Nepi tengah-tengah Tegal anu dijanjikeun teh bulan tacan tembong. Tapi cahaya nama geus ngagebur ti handapeun laut kidul. Sakedeung di oge nongho. Gumilar ngajega nyang hareup kawetan kalebah pibijileun bulan. Percis ngabarengan munculna sang Chandra lir anu bijil di tengah laut. Kolebat. Kalangkang bodas kahareupeun Gumilar. Nyaho-nyaho Pamajid geus ngacega dangdanana sing sarwa bodas. Tanya teh mah sumping Pak. Gumilar ngagerendang. Haram dulu. Haram pikeun si Majid lamun jare janji. Najan datangna sorangan secara lalaki sajati. Tembal Pamajid pinuh ku silip dumeh manehna meunang maung sancang anu ngadangong di gileun lawana. Sumuhun moal main koroyokan Pak. Nyingkah ka itu salat berit masuk sieun kucing. Gumilar oge teu lepas tina sindir sampir. Sombong sia. Pamajid kitu nate bari miheulaan narajang ku cara ngipratkeun gampaleungeunna anu sapada harita bareng jeung